kata bala menulis surat Jawa sorihah tolakin ing lapan sorihah tolak ing lapan sorihah tolak au kinayah tahu atawa ing kinayah tolak malam yanui halan manganya tadi jauh iku atolaki ing nyebakeun tolak palagun mangkau tawi iku laga mangkau tawi iku laga malam yatalapa di dalam selagina mengucap ieu jauh dan selagina mengucap ieu jauh harus ditabati dalam tingkah nulis au ba'daha tawa dalam sausene kitabah sorihima kalawan sorihah tulisan kalawan sorihah lapan datang kata bahu kang nulis jauh jikin emas naam umbing gekau yuk baru yang tarima apa kau luhu kau jauh aron tu karep ingsun kiro atal maktubi ing maca kang den tulis ing maca kang den tulis la tolak kawarana ing tolak bistimalihi karena bisa jadi kaul karena bisa jadi kaul aron tu walayul haku lan orang den temu gunakan den temu den pada akan karena den susulkeun opal kinayatu lapan tolak kinayah bisorihi kalawan tolak soriha raden pada aken dan sarwakeun wal kinayatu lapan kinayah bisorihi kalawan lapan tolak soriha tolaba kamu muri tolaba ayam bandel Betina ya tolabal marhati karena muri wadon karena ngomong lambita karena muri wadon atau lako ingto wala korinata godobin lan orang nono karena anak galagat bendu orang nono karena anak galagat bendu Jawa jauh walastiharo ba'dil al-fadil kinayati kan orang nono karena masur sawareh ke perolapan ke kinayah tolak kinayah tolapan kinayah bikin dalam tolak kita matelakan nolak SMS ya, atau nulis suratan ya. Ngelau kata balamun sisalati nyeun surat ada ikut surat tulisan atau SMS atau aku WA atau aku Facebook dan lain-lainnya ikut telepon mah ngomong ya tapi mah ku tulisan ikut telepon lain ku video call kayaknya senajan ngomong gitu atau video call eta dokumen gambar tapi ngucapnya yang mana ngucap dimana menulis sisa lagi karena lapor sorihah tolak atau karena lapor kinayah tolak tapi dengan niatan rek nyibakeun tolak
seperti ditah nolak, ditah tanda tangan. Kalau pemajikan mana tanda tangan dia dengan ini saya nolak, pemajikan kaulah tanda tangan, eta tiba tolak, laga eta palagun, asalkan dengan nyata tolak mangkalaga. Asalkan sisa laki eta ulah ngucapkan alapan tolak. Alikan nulisna atau sak nulisna kemerkelakeun ngajelaskeun tulisan nulis ditulis kumanehanana ulah diomongkeun. Jadi lamun diucapkeun mangka eta tiba tolakna. Karena mengucapkan lapan sorihah korak mah terbutuh karena niat asal diucapkan ge sah wae. Tapi diterima ucapan sisa laki ngamaksud kaula cenah maca teh lain maca rek nolak, tapi maca teh rek maca tulisan dijadikeun surat. Kalau di SMS ke nyata kita ditarimanya artian ketiba tolak nadinya maca oge tidak ngabutuhkeun kana maksud lamun kitu maca nagenya maca tulisan anu dina eta tulisan teh lapan sorihah tolak sorihah. Jadi lamun si salaki ngamaksud rek maca tulisan lain rek nolak mangka eta ge ditarima keneh. Matak dinya dijelaskeun isara jalma nu pireuk kana nolak atawa sakalina akan eta sok dibilang-bilang rek kawasa nulis atawa henteu. Isarana jalma pireuk mangka ari isara jalma pireuk eta misil ucapanna kecuali dina tilu masalah. Jadi isarah nolak berarti katolak pemajikanna. Kecuali dina tilu masalah nu kahiji isarahna teu ngalanggar sumpah moal ngomong. Anu kadua isarahna teu bisa ditarima jadi saksi. Anu katilu isarahna teu ngabatalkeun kana salat ngetu masalah ieu mah. Isarah dina akad-akadan masah wae kecuali dina tilu masalah nu kahiji isarahna teu matak ngalanggar kana sumpah moal ngomong. Cek jelema pireuk teh sumpah deui ka moal ngomong-ngomong geus kudu pireuk. Kumaha ku isarah eta ngalanggar atawa henteu da sumpahna ge moal ngomong da geus teu ngomong di baheulana. Isarahna teu ngaruh. Ya kitu di isarah teu bisa ditarima jadi saksi. Jadi saksi mah teu meunang ku isarah karena disyaratkeun saksi mah kudu bisa ngomong, bisa ningali, bisa ngadeng. Anu katilu isarahna teu matak ngabatalkeun kana salat. Beda jeung ngomongan jalma nu bisa ngomong. Ta jalma pireuk mah isarahna teu matak ngabatalkeun kana salat mangka sah jual beulina keur dina jero salat. Bari teu ngabatalkeun salat. Tata rucingan. Ieu teh cek tata rucingan nya. Jelema salat bari jual beuli, sah salatna sah jual beulina kumaha caritana. Pan jual beuli teh ngabutuhkeun kana ijab jeung kabul pikeun sahna teh qabil tu atawa masrahkeun kaula kana dagangan kaula keur waktu salat. Ieu jual beulina bisa sah, salatna ge bisa sah. Ieu mah jual beuli sabari salat atawa salat bari jual beuli. Eta masalah kitu teh adalah masalah jalma pireuk. Isarahna teu matak ngabatalkeun kana salat nya kitu deui matak sah wae salatna sah jual beulina. Ada jelema cager mah teu sah ku isarah we. Jelema cager alias jelema bisa ngomong dina jual beli bisa ngomong keneh kana lapan ijab jeung kana qabul. Teu sah ku isarah ijab jeung qabul. Imah jelema pireuk anu sah isarah teh. Wa
tolak kinayah karena tolak sorihah. Jadi angger kinayah kene. Namun kinayah lamun sorihah. Kusabab nu kahiji minta tolak heula si pamajikanana. Cek pamajikanana teh kudu nolak anjeun ka kaula. Kalau cek si Jawa teh anjeun eta bebas. Jung anjeun eta putus. Jung ngajangkor sia mantap gitu. Eta tolak kinayah tolak sore tolak kinayah teh. Sanajan aya ti heula lapan ti pamajikan kudu nolak anjeun ka kaula jung mantap. Hayung sia. Angger eta tolak kumaha ucapan si salakinya eta tolak kinayah teh. Nu kadua kusabab qarinah amak si salaki. Amak salakina teh yung siya ngajangkor kayak itu mantap tuh bisa jadi tolak kinayah kene lain tolak sorihah atau aku sama masuk sama lapat tolak kinayah sok dipake nolak bisa gara putus bisa gara lapat tolak nanti tolak kinayah itu bisa jadi sorihah tolak kinayah. Masudi kolan tulden benerakeun sapomun kiru niatin jauh jekang ingkar ing niat ke kinayati dalam tolak kinayah diyaminihi kalawan sumpah jauh di anahu dalam satu jauh jikumanawa orang nonongan niatan si jauh biha kalawan alpa biha kalawan lapad tolakan ing tolak. Qaulu mangkau tawi qaul kang den benerakeun niati dalam niat isbatan anane iku isbat ngaluhkeun awan apian lan nganapikeun nganteukeun iku qaulun nawi qaul jauh kang nganiatan idlatu rabu kana ana den kina weruhi ieu niat celam minhu angin saking nawi kailam tumkin mangkalamun oranono kongang opo murojaatu niyatihi ngadebatkeun ing niate jawaz bimautin kalawan sababus maut au pakdin atawa sepi orang lam yuhka maka den hukuman apa bihuku itolak itibat tolak di anal asla kana satunya asal iku bakul ismati lumetep kene tali pangraksanika. Jadi lamun pasalaki ngucapkeun lapad atawa nulis surat atawa SMS sanajan ka SMS ku lapad sorihah tolak eta manana laga wae dina atian tolakna kinayah butuh kana niat kudu dibenerkeun lalaki anu ingkar kana niat dengan niatan nolak ku sumpahna kudu benerkeun kana naon kana arif kaul dengan niat rek heueuh rek henteuna isbatan wanapian anu sok dibenerkeun teh adalah kaul jalma nu nganiatan teu bisa make dua saksi karena teu dikanyahokeun niatna kecuali ti jalma nu nganiatan kumaha atuh lamun teu bisa didebat niatna teu bisa dijelaskeun tentang niatna nganiatan atawa henteuna sabab salakina geus payah atawa eueuh di negarana mangka teu dihukuman tiba tolakna kana ari asal dina nikah adalah ismah adalah bakul ismah tumetep keneh tali pangraksa nikahan urun utawi kelaiti ku pira-pira cabang kala ngandika misalnya fil ubabi dalam kitab ubab
man utawi sapa wong iku ismu jatihi utawi ngaran pamajikane eman iku Fatimah masalah upamane pakola mangka ngandikaya si eman tidak ing dalam ngawitan kalam au jawaban atawa ing dalam jawab kalam tapi ada ing dalam ngajawab ditolabiha kadue murihe jawaja atau lako ing tolak Fatimatun tolikun Fatimatu utawi Fatimah iku tolikun kang katolak wa dalam karep yasiman goiroha ing liyane jawaja lam yukbal maka den tarima eta kaul kalau den tarima kaul aroda eta mah tolak farihah yang mata diterima Bapak Fatimah tolikun ya tolikun saja niatan kalau maksud Fatimah saja paman nanti sapa ing kokolangan dikae siman limroatihi kadwe pamajikan eman ya jenabu ya jaenabu he jenab anti utawi sira iku tolikun kang katolak wasmuha le utawi ngarane imro'a iku umaro tulikot tolak mangka katolak ya Umar isaroti karena anak isaro lamun ngomong ka pamajikan ngaranna Umar he jenab anjeun katolak bari ditunjuk ka pamajikanana bari digero ka pamajikanana hei begitu hei tak kurak siapa tak boleh dituju eta tiba we tolak na kana ya isyarah seperti ya hadihi anti tolikun wa eta hei awa iya anjeun katolak eta ya isyarahnya lebih kuat sarwanya walau asyarolan sanajan isyarah lan lamun isyarah ya si eman ila ajnabiyatin maring wadon kang weneh wa qala lan ngandika ya si eman ya Umarotu hei Umaro anti utawi sira iku tolikun kang katolak wasmu jatihi kali utawi ngaran pamajikan eman iku Umarotu Umaro lam tutolak mangka lam tutolik maka katolak ya Umaro ngomong kabatur isara kanunukna kabatur ai pamajikanna Umaro nunjuk kasih jenab hei Umaro ingatna jenab kalau Umaro itu pamajikan manehana ari anjeun eta katolak maka teu katolak katanya karena isyarah kuat kalau saja isyarah mah lebih kuat berarti anu diisarahanan kamu isarah ka pamajikan sanajan make ngaran batur katolak karena sok loba jelemanya hei inul sia katolak pamajikanna bisa wakeun jeung inul modenya hei cenol aduh pakai cenol kubanding kubahenol modenya mulai ngaran asli nage akan nya katolak karena aya isyarah eta. Waman lantai sapong sebulan lantai sapong jauh sekolah kanan nikah ya siman imro'ati talikun utawi bojo ingsun ikut talikun kang katolak musiron halekan isyarah li ihda mro'atai kadue salah sawiji bojo rorone ieu eman warodalan karep ya siman al-ukhra ing bojo kamu weneh kubila mangka den tarima
bila mangka den tarima ieu eman biyaminihi kalawan sumpah eman. Boga dua pamajikan. Ali pamajikan kaula eta katolak. Bari diisarahan ku manehanana ka salah sahijina. Tapi nu dimaksud nu hiji deui mangka eta tiba pengakuanana jeung maksudna. Jadi kumaha niat ieu kos mana isaroh deui jos mana tolakin aya. Ai lapan tolakna sorihah, lapan tolikun. Tapi lapan imroatina ieu nya pamajikan kaula. Pamajikanna boga dua. Apakah katolak kabeh? Apakah katolak hiji? Namun nuturkeun kana lapan mah eta teh da mana hiji, ari hiji pamajikan kaula eta katolak. Isarah ditunjuk. Cek maneh teh ngaku dan maksudna nu ditolak ku kaula mah lain ditunjuk ku kaula nu hiji deui. Mangka tiba tolak kanu henteu ditunjuk eta. Kok bisa kitu? Laga eta isarohna, kunaon make laga? Jadi eta laga isarohna atuh ditunjukkan jadi laga nya. Karena aya lapan kinayah dina imroati. Sama nu mana pamajikan hiji nu dikatolak. Jadi ku isyarat teh teu kuat cenah. Kudu tunjukkan ke dirinya mah. Tina kita ubah begini mah. Nanti kulit tadi mata lo mas make sumpah ngamaksud hiji deui. Ngan cekal sakawal mah duanana katolak cenah eta teh. Kelapan kitu. Imroati tolikun ari pamajikan kaula eta katolak, duanana katolak sakaligus. Cek sakawal aya dua kaul. Cek sakawal malaga isarohna. Cek sakawal mah katolak duanana waman lan utawi sapa wong. Kulahu dimilik kadoe mah apa jauh jatani pamajikan loro. Ismu kulli wahidin utawi ngaran saban-saban sawiji minhuma saking jauh jatani iku Fatimatu bintu Muhammadin, Fatimah putri Muhammad. Sarua ngaranna Fatimah binti Muhammad, dua anak berarti ngaranna. Sarua ngaran, sarua bapak nya. Wa uripa hale bisa den tina waruhi. Apa ahaduhuma salah sawijine Muhammad bijaidin kalawan ngaran Jaid. Pakola mangka ngandika Yasiman Fatimatu bintu Muhammadin utai Fatimah binti Muhammad iku tolikun kang katolak. Wanawaran nganiatan Yasiman binta Jaidin ing bi Fatimah bintu Jaid. Kubila maka den tarima ieu nawa. Ieu kamari manu dibahas teh lapan sorihah tolak. Ayeuna mah jeung kinayah tolak. Ayeuna mah ditotelakeun teh lapan sorihah jeung kinayah dina lapan anu ngareneng kana lapan tolak seperti imroati. Ieu ge sarua Fatimah binti Muhammad. Karena kalau tadi oge ngomongkeun hejena anjeun katolak bari nunjuk kana ka pamajikanana maka katolak pamajikan kana isyarah. Tadi dewe sarua nya. Boga pamajikan ngaranna Fatimah binti Muhammad duanana. Ngan masuk nu hiji deui mah bapana ku ngaran Jaid. Bedana teh. Ya kamasuran beda ngaran atau ngaran pelahan sejen. Maka
maka diterima. Kalau intah tutup ya kalau kubang. Kalau nandika sopo Syekhuna Ibnu Hajar lam yukbal orang dan terima ya eman dalam masalah ulai dalam masalah kahiji. Dohiron tegese ing dalam dohire balida yanu balita dan hukuman batine. Balita dan hukuman batine aman. Masalah kahiji. Dina lapan man lahu jaujatan itu udah diterima aku binta jayana nangge tapi dia dirban dina hukum batin mah diterima wae berarti dina hukum akhirat sahna jauh dan unggulakeun apa qabulu irodatihi dan tarima maksude jawab mutallaqatin kadoe wadon kang den tolak mutallaqatin lahu kang mutallaqatin kana wadon yang kadoe lahu kade eman ismuha kang utawi ngarane mutallaqah iku Fatimatu Fatimah. Walau kala mengandika ya si man tawa jauh jati utawi bojo ingsun Aisyah bintu Muhammad dinyatani Aisyah binti Muhammad iku talikun kang katolak bojo jatuh hale utawi ngaran bojone eman iku Khadijah bintu Muhammadin Khadijah binti Muhammad lakot mangka katolak ya Khadijah yanahu karena satu kalakuan iku layan dulu ono bahaya opal hoto kesalahan fil ismi dalam ngaran karena ya isyarah kulapan bintu Muhammadin etanya kesalahan ngaran itu pernah naon asalkan kuatna isyarah nuyuk membahas orang ayat tujuan kata bintu Muhammadin salah tadi tiang nuyuk mah ngajain Abu anti tolikun aing ngarana Umar walau kolala mengandika ya si eman ya si jauh jadi benihi kadue anak ke eman al mukallafi kang balik berakal kul kudu ngucap siro di umika kadue ibu siro lapat anti tolikun anti utawi siro wadon ikut tolikun kang katolak walam yuri dahale ono neja datang ngarepkeun tolong neja ieu man atau kila inga wakilkeun yuh tamalu mangka den bisa jadikeun atau kilu ngawakilkeun. Jadi surahana lamun ngomong eta si anak ka indungna tolak, mangka katolak indungna. Karena ngawakilkeun tolak dina makna teu kudu ngajelaskeun kaula kawakilan ku bapak kaula teh nolak anjeun hayu indung kaula teu kudu. Engke saya tolak. Namun dina makna ngawakilkeun. Maka katolak indungna. Kayak ditolak indungna ku kau salakina baik ku kau bapaknya namun nggak maksud ngawakilkeun kan eta jadi kayeuna nyata mukallaf teh faida qolaha mangka kalangan dika faida qolahu mangka kalangan dika si ibnun tingkal
ibnunya banyak ingkaulaha kadue ummihi tuliti dia tolak siro kama tutolak kaya den tolak saya den tolak siro bihi kalawan lapan mana kama tutolak kama tutolaku kaya den tolak ya ummika artinya kenapa bihi kalawan man lau aro dalam karep ya si man atau kira inga wakil ke tiimmu wayuta malulan dan bisa jadi ke apa anaha satune ummihi iku tolaku dan tolak ya ummihi wa kaunul ibni hale wa kaunul ibni hale utawi anane anak iku mupiron kang awe kabar lah kadue ummihi bil hali kalawan tingkah bisa jadi merek kabar tolak bisa jadi ngawakilkeun tolak kalangan dikasih palas nawiyo Imam Asnawi wa mudriku taradudi lan utawi nemu lantai panggonan panemune bulak-balik antara ngabarkeun jeung ngawakilkeun iku annal amro satune perkara bil amri kalawan parentah bisa kalawan perkara sawiji iku in ja'alnahu lamun anda diakan ingsun sadaya in amro kasuduril amri kaya tibane perkara minal awali saking wong awal kana mangka ono apal amru perkara masih perkata masalah bil ihbari kalawan ngakabarkeun iku bimanjilatil ihbari ing dalam panggonan ngakabarkeun minal abi saking bapak paya kau mangka tiba ieu tolak wa illa lan lamun ana kasudul amri minal awal pala mangka ana yakong jadi lamun kabar sapatikeun kitu sapatikeun bijilna masalah tinu awal wae mangka tiba tolakna tapi lamun teh sarua mah jeung tinu awal mangka teu tiba tolakna aya kedua karena naon karena ieu dicarioskeun lamun kabar tibana ti bapa ka anak seperti nyitah ti anak mah eta henteu sapertikeun bijilna panyitah ti bapa ka anak beda deui lamun kabar ti anak bijilna nyitah ka bapa maka henteu katolak kungkung nyitah karena itu mah ngawakilkeun jadi bedana teh mun mereka kabar kana tolak mah tiba tolakna langsung lamun ngawakilkeun mah can nolak mawakil ngawakil can tiba tolakna karena bisa dirujuk deui nya ya kaduwi kalah ngawakilkeun tolak jeung mereka kabar tolak lamun mereka kabar tolak mah tiba harita kena tolakna
sanajan can ditepikeun ku anakna ka indungna. Lamun ngawakilkeun tolak mah can diomongkeun mah ka indungna mangka can tiba tolakna dina akan ngawakilkeun. Malahan sareng diomongkeun ge bisa dirujuk deui akan wikalahna. Kala ngandika sapa Asy-Syaikh Zakaria Zakaria Al-Ansori wa bil jumlati lan kalawan jumlahane kasimpulane payan bagi mangka sayong. Apa ayus tafsaro yen taden purih tafsir, yen taden purih penjelasan. Ya abun. Apakah ieu teh mere kabar, apakah ieu teh ngawakilkeun? Pain ta ada mangka lamun susah. Apa istifsaruhu awe tafsir ing abun umila mangka din pidamal apa bihtimalil awali kalawan bisa jadi kang awal ngawakilkeun hatta layakau malah ana tiba tolak di kaulihi kalawan kaule ibnun bal bi kaulil ibni di kaulihi kalawan kaule abun ngumpul ketika ngomong ke anaknya itu di kaulihi bal bi kaulil ibni balika den tarima atau balika tiba kalawan kaul anak di ummihi kadua ibuna ibnun ya anak tolak kok karena sering tolak itu layak kalau nanti bayar tolak bisaki kalawan mamang berarti lamun kitu umila bihtimalil awal posisinya ngawakilkeun lain mereka kabar lamun mereka kabar matolak harita jadi langsung tanpa diomongkeun ku anakna ka indungna lamun can diomongkeun mah can katolak lamun dina makna ngawakilkeun walau qala lamun ngandika ya siman tolak tuki nolak ingsun ing sira wa nawah dengan niatan ya si wong ada dan ing bilangan tolak ada dan isnatayani kalawan loro awahidatan atau kalawan sawiji wako amang katiba apa manjun kang deniatan lapan tolak nama sorehah bilangan nama kinayah lamun ngomongkeun tolak tu kanolak kaula ka anjeun kumaha maksud hate lamun cek hate hiji-hiji tolakna cek hate dua-dua manuwi dia tanya walau pigo ini mau tu atin lan sanajan ninggalan madon kang encan den wati di bawahnya ilam janwihi mangka lamun onongan nyatan ya si wong ing adat waqa'a mangka tiba ya tolak tolkotan wahidatan kalawan tolak kang sawiji walau sakal namun mang ya si wong pil ada di ing dalam bilangan almal pudi kang ngucapakeun awil manwi atawa kang niatan hiji atawa dua atawa tilu paya kudu mangka ngalap mangka kudu ngalap ya si mandul akol li kalawan kang leuwih kidik nyata hiji walayah kalan orna nyamarkeun walayuh pilan nyamarkeun ya si man alwaloa ing api kudu dicopot manu hiji ngan singkade ulah disamarkeun sifat api cek hate teh mang kamari teh nolak pamajikan nolak kaula ka anjeun ngan nyatan teh hiji atawa dua lamun make hukum fikih mah